Hei, hei, Naon? hei. Naon? Udah denger belum? Belum. Udah denger belum? Belum. Ya udah kalau belum mah ngapain jadi pikiran. Jadi kieu. Jadi Kenapa? kieu euy. Kenapa? Ini Kenapa? kembali deui ka Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Jadi kieu. Oh kieu weh gitu. Bingung. Jadi lain ayeuna teh aya anu ngomong sia teh. Siapa? Batur. Aya anu ngomong teh kieu gal euy. Apaan? Ngomong apaan? Cenah, tapi aing mah karek ngadenge ayeuna euy. Saumur hirup karek ngadenge. Jadi aya nu ngomong kieu. Kita tadi kieu, ayo anjing. Jadi kieu. Aya nu nyebutkeun bahwa Pak Deddy Mulyadi teh ayeuna mah euy disebutna teh lain Gubernur Jawa Barat sia. Terus apaan? Jadi Gubernur Indonesia. Wih, gila euy, aing mah nepikeun ka kieu edan, aing mah edan pisan ieu Pak Deddy. Pak Deddy edan. Lain maksud teh nepikeun ka disebut gubernur se-Indonesia, maksudnya gitu. Kan kamu teh belum dengar kalau bahwa gubernur se-Indonesia belum dengar kan? Belum. Minimal kan gubernur Jawa Tengah kan gitunya, gubernur DKI gitu kan. Tah, iya mah gubernur Jawa Barat disebutna teh gubernur se-Indonesia, Bro. Indonesia. Se-Indonesia sia teh. Lamun ti Indonesia teh, amun se-Indonesia teh bener ti Sabang nepikeun ka Maroke teh meureun. Nah teu Mantap. ngarti teu. Tah eta kitu jadi aing mah salut. Jadi salut aing mah. Jadi salut we. Tah. Iya, Anak mana salah? iya. Urang mana ieu? Orang sini. Hah? Iya. Orang sini anjing. Orang Sunda. Orang Sunda. Jadi anu disebut gubernur se-Indonesia teh urang Sunda tah ieu. Ieu tah. Tah, urang Sunda ini. Aduh. Tapi dah heueuy ayeuna mah lain. Heeh. Ah, era kita rek ngomongna euy bisa aya nu kasinggung teh naon euy jadi aing mah mung nyinggung batur jadi ieu mah aing mah ngabanggakeun gubernur Jawa Barat we aing mah da aing mah urang Sunda atuh euy. Bapak aing gitu tah. Jadi kieu we terus. Jadi lain geus ngopi acan. Belum. Aduh aing mah euy. Mana ini belum ngopi?